Bismillahirrahmanirrahim. Qila sababu dabhi Ibrahim Ismail alaihimassalam. Dicarioskeun ku suatu pendapat bahwa salah satu sebab atanapi latar belakang Nabi Ibrahim alaihi salam dipiwarang mencit putrana nyaeta Nabi Ismail alaihi salam teh annahu bahwasanya nyana Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam qarraba eta parantos ngorbankeun Nabi Ibrahim teh alfasyatin kana 1000 embe wasala samiati baqaratin sareng 300 sapi wa mi'ata badanatin sareng 100 onta. Semua itu dilakukan ku Kanjeng Nabi Ibrahim fi sabilillahi, di jalan Allah, demi tegakna agama Allah, demi tegakna syiar agama Allah. Namata kurban teh disunnahkeun tiap tahun bagi anu mampu supaya supaya Idul Adha eta bener-bener nampak katingali syiar Islamna. Ketika banyak anu berkurban, maka syiar agama Islam akan semakin tampak. Tapi ketika jalma-jalma anu beunghar geus embung ngalakukeun korban, geus embung korban embe hiji-hiji acan, berarti di eta kampung geus melempem syiar agamana, geus lemah syiar agamana. Nu matak wayahna eta para agnia, jalma-jalma anu diberikan keluasan rizki ku Allah laksanakeun kurban. Ulah nepi ka ari mobil, nepi ka 3 ari kurban sangur hirup anu kur 2 kali. Hei, kurban tah satahun sakali demi tegakna syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh tingali Nabi Ibrahim alaihi salam nepi karela ngorbankeun 1000 embe, 300 sapi sareng 100 onta demi tegakna agama Allah. Dugi ka beliau akhirna diangkat sebagai Khalilullah wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah jalma-jalma anu beunghar, jalma-jalma anu diberikan keluasan rizki dan terus melakukan kurban setiap tahun, insyaallah hidupna akan mulia dunia akhirat. Ngan sok salah kaprah kebanyakan mah. Rata-rata lamun ditanya teh urang mah geus ieu kurban tahun kamari. Geus ieu urang mah kurban mah keur tahun iraha wa. Jadi banyak keneh anu beranggapan bahwa kurban itu sunnah seumur hidup sekali. Tidak, kurban itu disunnahkan setiap tahun bagi yang mampu. Nah, mudah-mudahan deh atuh orang diberikan rezeki anu luas ku Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga orang tiasa ngalaksanakeun kurban tiap tahun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika jalma-jalma ningali betapa hebatna pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam, fata'ajjaban nasu, maka orang-orang merasa takjub. Wal malaikatu, bahkan malaikat oge merasa takjub min dalika ningali pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam anu begitu banyakna. Belum tentu aya nu bisa nandingan atuh korbanan Nabi Ibrahim zaman ayeuna. 1000 kambing, 300 embe, jeung 100 onta. Milioner mana anu bisa berkorban seperti itu? Mun heueuh ge aya nu loba duit, belum tentu ikhlas ngaluarkeun kurban sebanyak eta. Nu matak pantas, jangankan manusia, malaikat pun merasa takjub ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi nu lebih hebat deui ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dipuji ku jalmi sareng dipuji ku malaikat teh henteu sombong, henteu takabur. Faqala, maka nyarios Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, kullu ma tuqarriba bihi laisa bisyai'in indi. Wahai jalma-jalma, ieu hewan-hewan anu dikorbankeun ku kaula teh can sabaraha sakieu mah.
Lamun dibandingkan jeung nikmat Allah anu tos diberikan ka kaula, jauh lebih besar. Sakieu macan naon atuh komo urang anu korban saumur hirup ngarasa kali, pira kurek sombong sih, pira kurek ria sih, pira ge korban embe hiji, pira ge korban sape hiji, agulna geus luar biasa. Sing isin ku Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Malahan saur Nabi Ibrahim, wallahi demi Allah, lau kana li ibnun, seandainya kaula ngagaduhan seorang putra, la adbahannahu, kaula bakar ngorbankeun ka eta putra teh fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ataqarrabu bihi ila Allah taala, dan akan aku jadikan anakku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Urang ge kudu nama kitu, ketika urang boga anak, jadikanlah anak urang eta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, makin loba anak, makin jauh jeung Allah. Rugi amat hirup model kitu. Kumaha carana menjadikan anak-anak orang sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Didik anak orang, ajarkeun ke anak orang ilmu-ilmu agama supaya anak orang ieu tumbuh dewasa berbekal ilmu agama. Tapi ketika orang diberikan putra, ketika orang diberikan keturunan, terus orang terdaik ngajarkeun ilmu agama ke anak-anak orang, maka eta teh pada hakikatna urang keur ngajauhkeun diri, keur ngajauhkeun anak urang ti Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Falamma qala Ibrahimu alaihi salamu hadzal qaul, maka sawaktos Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam mengucapkan kana eta sumpah teh atau nepi nadar teh, wallahi law kana libnun, dan seterusnya. Madha alaihi zamanun, telah lewat masa, beberapa masa, dilakalilaan eta ucapan teh panasya hadzal qaulu, maka Nabi Ibrahim lupa kana eta ucapan teh. Atuh maklum lamina ge jalmi, kadang urang ge pan sok kitu, sok janji engke lamun boga duit mah nya rek anu rek kieu ninggal geus boga duit poho deui kapanan. Falamma jaa ilal ardil muqaddasati, maka sawaktos Nabi Ibrahim alaihi salam ngadongkapan ka tanah Baitul Maqdis di Palestina berarti, sa'ala rabbahul walada, kemudian tidinya Nabi Ibrahim alaihi salam memohon ke Allah hayang dipasihan seorang anak. Fa'ajaballahu du'aahu, maka Allah Subhanahu wa taala ngaijabah kana doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa basyarahu bil waladi, sareng Allah memberikan kabar gembira ka Nabi Ibrahim berupa seorang putra. Sakumaha anu tos dijelaskeun dina pertemuan sebelumna. Wa waladathu ummuhu, sareng eta putra teh dilahirkeun ku ibuna. Maka sawaktos Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam gaduheun putra, terus putra ieu teh tumbuh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Falamma balagha, maka tatkala dugi ieu putra teh ma'ahu sasarengan sareng Nabi Ibrahim as-sa'ya, dugi kana kesanggupan usaha. Ai lamma saluha ayyam sya ma'ahu, tegesna tatkala ieu murang kalih teh biasa berjalan menemani ayahandana. Wa huwa bnu, nyaeta putrana teh sab'i sinina, nyampe kana usia 7 tahun. Wakila, sareng numutkeun pendapat anu sanes mah ibnu salasa asyarata sanatan, putrana teh tos dugi kana usia 13 tahun. Walabtu ma'ahu lil bayani, sedengkeun ari lapad ma'ahu tina eta ayat ya untuk menjelaskan, yakni maksudna
lamma balagul haddal ladzi yaqdiru fihi 'ala as-sa'i, tatkala Nabi Ismail alaihi salam mencapai batas usia di mana eta Nabi Ismail teu mampu berusaha, kila lahu maka dicarioskeun ka Nabi Ibrahim fi naumihi dina kulemna, dina mimpina eta Nabi Ibrahim teh, ufi binadrika, wahai Nabi Ibrahim laksanakeun ku anjeun nadar anjeun teh, anu mana anjeun pernah bernadar jika anjeun boga putra maka anjeun bakal ngorbankeun ka putra anjeun fisabilillah. Nah, maka iyalah waktu anu tepat pikeun anjeun untuk melaksanakan nadar anjeun. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, parantos nyarioskeun Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lamma kanat lailatut tarwiyati wa nama, sawaktos tiba malam tarwiyah sareng Nabi Ibrahim oge tidur kulem di eta malam tarwiyah teh, ro'a maka Nabi Ibrahim ningali fil manami dina lebet kulemna, mimpi teh berarti mayyakulu jalmi anu nyarios, ya Ibrahim wahai Ibrahim ufi binadrika, laksanakeun ku anjeun nadar anjeun teh anu mana anjeun dahulu pernah bernadar bahwa lamun anjeun gaduh putra bakal dikorbankeun ku anjeun, sok ayeuna geus laksanakeun eta nadar teh. Falamma asbaha maka sawaktos waktu subuh, akhoda yatarawwa, Kangjeng Nabi Ibrahim mulai mempertimbangkeun eta impenan teh anu miwarang melaksanakan nadarna, ai yatafakkaru, tegesna ieu Nabi Ibrahim teh mulai berpikir, ahwa minallah, apakah eta mimpi teh ti Allah, am minasyaitani, ataukah ieu mimpi teh ti setan. Falida maka kumargi kitu summiya yaumat tarwiyati, dinamianlah eta malam teh eta hari teh hari tarwiyah, tepatna kaping 8 Zulhijjah. Lumatak be ageng pisan pahalana pikeun jalma anu daek puasa di hari tarwiyah. Sakumaha dina hadis, saumu yaumit tarwiyati kafaratun sanatan, puasa di hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah eta bisa menembus dosa setahun. Alah pancen eta mah hadisna dhaif Kang Herman, dhaif nya sih. Aya sebagian ulama anu nyarioskeun bahwa eta hadis teh dhaif, akan tetapi bukan berarti tidak boleh dilaksanakan, dan melaksanakan atau ngamalkeun hadis dhaif mah boleh, apalagi puasa di hari-hari 10 bulan Zulhijjah ieu didukung ku hadis-hadis anu lain. Jadi anu percaya bae mangga laksanakeun. Nu jelas meskipun eta hadisna aya anu memperselisihkeun, maksudna aya nu menganggap dhaif, tapi tetep bae teu aya satupun ulama anu nyarioskeun bahwa puasa di hari eta teh haram, tidak ada. Jadi anu bade ngamalkeun mangga amalkeun bae, teu kudu riweuh. Nah, gitulah kaayaan Nabi Ibrahim alaihi salam saparantosna mimpi di pewarang ngalaksanakeun nadarna. Henteu langsung dikerjakeun eta impenan teh. Naon sebabna? Dipertimbangkeun heula, dipikirkeun heula. Apakah ieu teh mimpi ti Allah apa ti setan? Terus di eta hari teh Nabi Ibrahim alaihi salam memikirkan tentang mimpina. Falamma amsa, maka ketika dongkap waktu sore, ro'a sanian fil manami, ieu Nabi Ibrahim alaihi salam teh mimpi deui anu kadua kalina. Falamma asbaha, maka tatkala di pagi harina Arafah, yakinlah Nabi Ibrahim annahu bahwa eta impenan teh
minallahi ti Allah subhanahu wa ta'ala. Walida kumargi kitu summiya dzalikal yaum diberikan nama eta hari teh yauma Arafah, hari Arafah. Wasmu dzalikal makani Arafatun, sedangkan tempat ieu disebutlah Arafah. Nah, puasa di hari Arafah oge begitu besar pahalana. Wasamu yaumi Arafata kafaratun sanatain. Sareng puasa di hari Arafah eta sebagai kafarat dosa 2 tahun. Summa ra'a fil laili salisati, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam ngimpen deui dina wengian anu katiluna, pahamma binahrihi, sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mimpi anu katilu kalina, didinya teras bertekadlah Nabi Ibrahim alaihi salam pikeun menyembelih putrana. Walida kumargi kitu summiya yauman nahri, disebatlah eta hari teh yaumi nahar, hari nahar, hari menyembelih. Tepatna kaping 10 Zulhijjah anu sok dirayakeun lebaran Idul Adha teh. Wallahu a'lam bishawab.